Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa idza waqafta sareng di mana-mana eureun anjeun ala babi darika di hareupeun pantau imah anjeun. Faqra mangka kudu maca anjeun doa al-khuruji kana doa keluar minal baiti ti imah. Kama seperti perkara takoddama anu ti heula ieu ma pi adabil masyi dina adab-adaban lembang. Wa qaddim sareng kudu miheulakeun anjeun rijlaka kana suku anjeun ala yusra anu kenca. Wa idastawaita sareng di mana-mana diuk anjeun alal markubi kana tutumpakan fakabir mangka takbir anjeun salasan kalawan 3 kali. Sumakul tuluy ngucap anjeun Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun kana ayat subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Subhana maha suci allazi tegasna dat sakhkhara anu naklukeun ieu ladi lana pikeun urang sadayana hadza kana ieu tutumpakan. Wama kuna sareng henteu ari urang sadayana teh lahu kana ieu markub mukrinina eta anu naklukeun. Wa inna sareng sayaktosna urang sadayana ila robbina ka pangeran urang sadayana teh lamun qalibun eta anu barali kabeh. Allahumma ya Allah inna sayaktosna abdi sadayana nas'aluka eta nyuhunkeun abdi urang sadayana ka Gusti bisa parina dina nyanyabaan urang sadayana haza anu ieu albirro kana kaalusan wa taqwa sareng katakwaan wa minal amali sareng tina amal ma kana perkara tardo anu mikarido Gusti. Allahumma ya Allah hawin muga ngagampangkeun Gusti alaina ka urang sadayana safarona kana nyanyabaan urang sadayana haza anu ieu watwi sareng ngaringkeskeun Gusti anna ti urang sadayana bu'dahu kana jauhna ieu safar. Allahumma ya Allah anta ari Gusti as-sohibu eta anu nyarengan pis safari dina nyanyabaan wal khalifatu sareng anu ngurus pil ahli dina keluarga kami. Allahumma ya Allah inni sayaktosna abdi a'udzu eta nyalindung abdi bika ka Gusti min wa'sa is-safari tina kapayahan nyaba wa kabatil mangzori sareng akibatna paningalian atawa titingalian wasuil mungqalabi sareng gorengna pangbalikan fil mali dina harta wal ahli sareng ahli wal waladi sareng budak. Wa idza raja'ta sareng di mana-mana balik anjeun faqra mangka kudu maca anjeun ad-du'a al-mutaqaddima kana doa anu ti heula. Wazid sareng nambahan anjeun fihi dina ieu doa ibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Ibuna anu barali kabeh taibuna anu tarobat kabeh abiduna anu ibadah kabeh li rabbina ka pangeran urang sadayana hamiduna anu maruji kabeh. Kama seperti perkara waroda anu sumping ieu ma fil hadisi dina hadis. Wa idza khifta sareng di mana-mana mikasieun anjeun nasan ka manusa au ghairohum atawa kaliyana nas faqul maka kudu ngucap anjeun Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Allahumma ya Allah inna sayaktosna urang sadayana naj'aluka eta ngajadikeun urang sadayana ka Gusti fi nuhurihim dina ti korona itu nas atawa nu kabeh wa na'udu sareng nyalindung urang sadayana bika ka Gusti min syururihim tina kagorengan ieu anu kabeh. Wa idza khifta sareng di mana-mana mikasieun anjeun minasyaitani ti setan fa'alika mangka eta tetep misti ka anjeun bil azani ari adan. Painahu karana sayaktosna setan ida sami'ahu eta di mana-mana ngadenge ieu setan kana adzan haroba mangka kabur ieu setan wa adbaro sareng mundur ieu setan. Wakun sareng kudu aya anjeun kudu bukti anjeun bisa parika dina nyaba anjeun teh misal al akhlaqil hasanati eta pirang-pirang contoh akhlak anu sae. Tah tarimu mika hormat anjeun man ka jalma wa ari ieu man teh akbaru eta leuwih gede mingka ti anjeun
Watarhamu sareng mikanya anjeun man kajalma huwa ari ieu man asgoru eta leuwih leutik mingkati anjeun. Watu siru sareng milihkeun anjeun goeroka kalian anjeun ala nafsika ngelehkeun diri anjeun pil makanil munasibi dina tempat anu layak. La siyama sumawona idza kana di mana-mana aya ieu si man atawa goer teh dhaifan eta anu lembah au maridon atawa anu gering. Wa tu'amilu sareng gaul anjeun jami'a rupako ika ka sakabeh pirang-pirang babaturan anjeun muamalatan hasanatan kalawan gaul anu sae. Patulinu tuluy leuleuy anjeun lahum ka itu rupako al kalama dina ngobrol watakdi sareng nyumponan anjeun hawa ijahum kana pangabutuhna ieu rupako. Wala tabkhol sareng ulah pelit anjeun alaihim ka rupako bitoamin kalawan kadaharan au bi ghairihi atawa lian to'am. Wala tatanaza'u sareng ulah pasea anjeun ma'ahum sarta rupako au ta'malu atawa migawe anjeun amalan kana hiji amal yu'zihim anu milaraan ieu amal ka rupako. Watahzaru sareng kudu ngajauhan anjeun aidon